Can kompak. Saya salam siap saji. Anu ngajawab salam sing saudara rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Allah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama nu paling utama anu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Maha Gofur anu mana tiasa masihan kasehatan sareng kanikmatan dina dinten ayeuna urang sadayana tiasa ngabal ngadiuk di gedung Fakultas Pendidikan Islam dinten ayeuna. Salawat sinareng salam pamugia sing dugi mocot ka junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad hilaf ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna dimugi oge sing dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sajan abdi nyana tema bade ku abdi dipaparkeun abdi hoyong naros aya nu tenang teh kabersihan teh naon? Terus kebersihan teh kudu dijaga atau napi direksa? Dijaga. Sasawieu dina pertaosan abdi nembe, abdi pada nyana tema ngeunaan kebersihan yang kudu terus dijaga. Kebersihan teh bakal terus ngajaga urang sareng pami aluran biasa ngajaga kana lingkungan. Salah sahiji karusakan anu matak ngarusak kana lingkungan teh nyaeta pemanasan global atau yang disebut global warming. Aya nu terang teh pemanasan global teh naon? Yang terang kali ya? Global warming atau pemanasan global nyaeta kenaikan suhu rata-rata di luhur atmosfer. Nu salah sahiji contohna teh nyaeta panasna hawa anu karaos kurang sadayana. Terus teh aya musim pancaroba anu taratangtos dengan anu matak kami aluran teu tiasa ngajaga kana lingkungan sareng kabersihan mah aluran teh sok gampil ka ieu pakengenan teu damang nya gitu. Hadirin rahimakumullah. Salaresna mah pemerintah teh tos ngagalakeun sagala usaha kangge ngatasi anu namina pemanasan global atau global warming. Salah sahijina teh reboisasi. Terang teh reboisasi teh naon? Reboisasi teh nyaeta melakukan tanaman dina lahan anu bujur. Terus teh pemerintah teh tos aya ngusahakeun taman kota dina kan ayeuna mah di kota teh tos kirangna lahan persawahan dina ya. Urang sakaku mahasiswi anu biasa jantankeun agen perubahan di masyarakat. Salah sahijina tiasa ngusahakeun nu pertama teu kenging buang sampah sembarangan. Teraskeun aluran teh biasa ngelak tatangkalan dina lahan bujur. Kan saluyu aya hadisna dinanya anadofatu minal iman. Kabersihan teh sebagian dina iman. Nah, pami aluran teh kumaos ngaduhan iman maka aluran oge gerak tiasa ngajaga kana lingkungan. Saros lingkungan oge tiasa ngajaga aluran sadayana. Hadirin rahimahumullah, dituna itu dia